Ieu hayang babaturan. Teu pede ka awewe. Hayang minta sanusina. Solusi atuh eta mah kehead. Hentikan kisanak. Sok asalingku itu mengganggu gendam telingaku. Nasi tubruk. Tunggu neng. Astagfirullah. Anjing kita buyut semua. Goblok. Woi. Masih siap naon? Aing boga masalah sama Rita. Jadi kurang percaya diri gitu. Kurang percaya diri kunaon teh? Masalah Rimlin? Aing kemarin emak sini mas. Can wani secara paharep-harep. Jadi kur bisa nembak tina surat. Nembak kuman Japati kok yang dikirimna. Aing benar-benar ieu mah kudu percaya diri. Tapi kumahanya Si teu pede lin. Hayang boga sanusi. solusi Aing mah geus ngilu hayu di aing. kemana? Tadi tuh hayu Kemana? biasa. Dukun. Pinter bisaan sih eta mah. Oh ya. Ayo gue dulu bukan malah. Ayo lah. Ayo. Sebenarnya bisa pede nggak? Ayo. Nah nih ke kebun kieu. Tadi dia dukun cuman. Ah, udah dukun nih kebun. Ayo lah, ngilu jeung aing. Yang penting mah beres ayo. Ayo tuh lah. Ini naon? Oh, aya. Sampirkeun langsung. Sampurasun, Mbah. Langsung, Mbak. Rampes. Abdi, aya perlu. Abah, Aya perlu naon, Jang? teu bah. Ieu hayang babaturan. Teu pede ka awewe. Hayang minta sanusina. Solusi atuh eta mah kehead. Ya, Mbah, muun. Eta Oh eta aya hiji ilmu Ilmu naon eta teh, Bah? ngaranna ilmu kanal beungeut. Cocok jeung mararaneh mah. kumaha, Bah, cara menangkan ilmu eta? Gampang. Ini teh ka perbatasan Sukabayan. Tidinya aya suling, ngaranna suling edan. Tapi henteu gampang nyokot suling eta. Tina jero suling eta aya pendekar ngaranna Mat Kopet. Maneh kudu bisa ngalahkeun pendekar eta. Carana tiupkeun suling edan eta. Tapi henteu gampang. Carana nyokot suling eta aya syaratna. Syaratna naon, Bah? Maneh kudu perjaka benar-benar suci. Aya nu nganter anak buah urang Marco. Aya naon, Bah? Ieu anu bakal nganter maneh nyokot suling eta. Ya tuh, Bah. Abdi makatlan ya. Kade hati-hati di jalan. Ya, Bah. Bah. Mangga, Bah. Arek naon maneh ka dieu ngelewatan wilayah aing. Hampura ke sana. Arurangan seukur arek lewat doang.
Ah, bacot. Ah. Anjing. Ah. Hampura orang kur bisa tika dia hungkul tempat suling eta aya di hareup. Ya, hatur nuhun. Ki, jika itu suling edan teh, Itu bang nama anu si baru pun teh. benar ya mah. Deuet. Mah, Sok aja. lah langsung lah. Tahan saya kadio. Hampura kisana. Kurang arek tempat suling edan. Teu bisa. Kebetul aja aing. Mundur. Kelas serang aing. Hentikan di sana. Sok selingkuh itu mengganggu gendam telingaku. Ayo. Mana? Dengan lawan. Aku tidak apa-apa di sana. Aduh, akhirnya aing bisa percaya diri pokoknya mah aing. Percaya diri kau, wewe. Pokoknya mah ku aing balik ke imah, ditiupkeun ke sini Mas. Sayang nyaho. Kudu tika napal deui. Aing bisa percaya diri. Ngapalah. Itu mah. Bebelaan kumaha aing ka gunung. Nengan kieu patut. Anu menang kalemu jangan ke banyu. Lagi jadi aduh, itulah. Masih narik malam minggu sini Mas nang apelan ayo. Ayolah. Nasi tepuk. Kecil lah. Nah, mumpung geus lemur, tang tiup ya suling. Tong si sini Mas. Oh, wes lemur, tuker sare ieu ditiup mah udang-udang. Tang cobaan eta mah. Enggak sih, ulah lu bagus lah. Tiupi langsung lah. Tunggu neng. Astagfirullah, anjing kita buit semua.